Sakali waktos, aya 5 murid di kelas 8 anu ngaranna Reza, Tania, Elena, Salma, sareng Naya. Aranjeunna nuju diajar basa Sunda. Waktos nembe ngamimitian, Padadang ngadadak ngalaman gangguan sinyal. Wilujeng wengi barudak. Ayo orang open kamera. Wilujeng wengi Pak. Wilujeng wengi Pak. Mohon barudak tetap siapkan buku bahasa Sun. Murang kali ieu Zoom urang jigana konslet. Henteu ieu jigana Padadang nu aya gangguan. Oh, gitu. Mohon, apa Padadang males ngajarna? Sigana mah kitu. Hush ulah kitu, kan si Bapak parantos dibayar kanggo ngajarkeun urang-urang. Enya sih, pan bisa wae mun keur males. Kumaha upami anjeun Reza? Urang tok komen Tipa dan debat, eta si Bapak parantos ngintunkeun padamelan di kece. Hayu urang ngadamel babarengan, mun geus beres sok lanjutkeun soal Padadang. Nuhun. Aranjeunna oge ngadabel tugasna babarengan dina Zoom. Akhir-akhir ieu si Bapak ngan masihan tugasnya. Heueuh mangkaning pada melena seueur pisan. Heueuhnya, tapi sabenernya eta pikeun latihan keur urang-urang. Tapi pada melanana seueur pisan. Geus kitu, teu dinilai deui ku si Bapak. Leres pisan. Nya geus cobi diantosan heula sababaraha minggu. Upami si Bapak teras-terasan aya gangguan pas ngazoom. Ayo murang kali orang babarengan ngalaporkan masalah ieu ka kepala sekolah. Mohon, satuju. Akhirna geus sababaraha minggu kalangkung, aranjeunna satuju sepakat pikeun ngazoom bareng. Sareng Pak Ujang salaku kepala Ayo sekolah. naon barudak anjeunna ngajak Bapak ngazoom. Punten Pak, abdi sareng rerencangan bade ngantunkeun keluhan perkawis Padadang. Waduh, aya keluhan naon? Sapertos ieu Pak, unggal-unggal ngazoom, Padadang sok kaluar asup. Alesanana aya gangguan. Teras anjeunna masihan seueur tugas. Oh gitu persoalan anak. Upami saran abdi, kedah diteroskeun we Pak ka Padadang. Kumaha barudak 1 juta? Satuju Satuju Pak. Pak. Pami anjeun Tania, kumaha pandepatna? Sumuhun Pak, upami nu sanes satuju, abdi oge satuju. Oke, sabab saeur anu satuju, Bapak bade gabahna sareng Padadang. Leres Pak. Leres nuhun. Pak. Saatos Pak Ujang ngobrol sareng Padadang, akhirna Pak Ujang mutuskeun pikeun ngazoom sareng murang kali sadayana. Siang murang kali sadayana. Siang Pak. Siang Pak. Ayeuna Bapak bade ngawartoskeun ka barudak. Padadang janten keur tengarna sareng loba gangguan internet di imahna. Oh, kitunya Pak, abdi ngartos ayeuna Pak. Mohon mun kitu Pak, mugi-mugi Padadang sing enggal damang. Amin. Barudak, Bapak bade angkat heula janten aya rapat. Atur nuhun Pak. Saatos 2 minggu, Padadang akhirna pulih. Tos sehat, tos tiasa ngajar basa Sunda deui.